Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa jawab salam na kencang didoakeun sing loba duitna. Tengah jawab mah didoakeun sing loba kreditanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra khairal wara liyuriyahu min ayatihil kubra litakuna alaina idata wa atibara. Wassalatu wassalamu ala man ursila basira wa nadhira Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi kiramin barara. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala bi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun awalu ma yuhasabu bil insan yaumal qiyamah as-shalah. Wa idza saluhat saluha sairul a'mal wa idza fasadat fasada sairul a'mal. Wa qala fi hadisin ukhra as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid bi sya'rihi anil mar ila tasal wa sa'an qarinihi wa inal qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tasahibil arada fatarda ma'radi. Ilahi a'ta maqsudi wa ridha kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa li hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Al-Mukarram, pembawa acara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina wengi ayeuna berlokasi di kampung Cidangder, Desa Pasir Bungur,
Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Anu kusim kuring dipihormat orang doakeun mudah-mudahan ditampi kemuliaan ke Allah, amin. Para suyukun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru orang sadaya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, sanaos dari tata satu persatu namina, insya Allah tengirangan karena rasa hormat jeung taat kuring kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan ya guru urang sadaya ke Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswana anu barokah, sing jalembar dina rezekina, ditebihkeun tina sagala pancabahayana, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, ditambih keikhlasan kariduan dina hatena, pikeun selalu membawa orang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia genu sementara orang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu salalawasna tangtosna orang hayang leuwih bahagia. Di dunia genu sakedeng orang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu saineng-ineng tangtosna orang hayang leuwih. Bahkan pan kahayang orang mah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Insya Allah upang orang itbah bil ulama, cita-cita orang baris terlaksana, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, oke khusus ke Bapak RT setempat. Nukusim kuring dipihormat orang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin orang khususna di daerah urang dina raraga ngemban amanah masyarakat, hakikat amanah di Allah Subhanahu wa taala, sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iman aman uman amin tatatan terpertara harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo, amin ya Allah ya Rabbal. Sadayana panitia pelaksana Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumna sadaya warga masyarakat kampung Cidangder anu parantos berkorban moral, berkorban material demi suksesna ieu walimah. Mudah-mudahan sadaya pengorbanan sing ngajadikeun sababiah urang Cidangder khususna sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dia kabehan jadi hamba Allah anu tararoat, anu daraek salat, kaum awewena sing nutupan aurat, kaum ibuna ulah sok kasalaki ngajak silat, bisi ku salaki disebat tungtunang kenang adat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadayana jamaah di masing-masing tempat anu unggal umpluk doang dihareup digigir diburikeun alayah. Nukusim kuring dipihormat mudah-mudahan hadirna urang dina peuting ayeuna ngajadikeun sababiah urang dikempelkeun deui ku Allah di akhirat di surgana Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Berkat geus meunang mun cik bahasa urang malimping kejo, aya di dia bahasa kejo mah geus meunang kejo. Alhamdulillah aya nu teu kabagian sing inget ka nasib batur kabagian kumanehan teh nasib sakuduna lamun memang urang dina peuting ayeuna ngan ukur tujuan nu eta doangna geus bubar mah bari jeung hujan ngaririncing model kieu bener mah carangkeul teh mah tiris teh normal, berarti alhamdulillah lain waredan yang hadir. Tapi orang masih kena aya keneh sabab lamun nincak-nincak
bejo mah nyawa si bejo banget kejo eta si bejo mama eta mun geus meunang kejo geus eta mah ngeser setik-setik kanu rehe geus dinu poek beresep belumpat tapi ya mah alhamdulillah aya keneh urang diguyur ku hujan alhamdulillah sabab mah cadu mungkup haram dempak poe buntutan orang tak-takan ini aya kanjutan ieu kumoal-moalna urang boga duit lamun eueuh cai hujan percaya teu moal boga duit urang lamun eueuh cai hujan sabab malaikat anu nurunkeun rezeki ti Allah tugasna teh lain nurunkeun duit doang BLT mah tapi melalui cai hujan mulai cai hujan sawah kagarap mulai cai hujan orang bisa usaha sabab asalna kabeh tina cai lamun eueuh cai bisa dipastikan moal aya duit mah tatangkalan lamun kagaringan kurang kacaian loyok teu mah peot teu mantak dalekeun lamun nu penting ieu diukna loyok peot ciri eta jelema teu boga duit sabab eta duit asalna tina cai tatangkalan nangkal cabe teu dibibis teu disiram ku urang yakin loyok mah layu peot tapi begitu dibanjur ku cai tidinya cenghar deui geus jelema ge lamun teu boga duit kaciri mah kaciri jelema duit jeung teu boga duit nu boga duit mah lain deui leumpangna ge nu teu boga duit melungkai lengkoy dan sababna kurang cai bahkan di acara penting ieu moal jadi lamun eueuh duit sabab yakin orang dia berkorban moral berkorban material korban harta benda korban tenaga korban pikiran bahkan meureun aya nu teu mikir-mikir aja aya sabarasunan di dieu mah pangnenge saeutik-an ngeuningnya tapi alhamdulillah bisa ngayakeun acara alhamdulillah sabab masalah mah kahayang ieu teu ditangtungkeun ku gedena lembur jeung leutikna lembur kadang-kadang aya barang gede tapi leutik aya barang leutik tapi gede aya barang leutik dasar mah leutik memang leutik aya leutik tapi gede kajen saeutikan tapi kompak alhamdulillah aya barang gede tapi leutik lembur nama gede tapi berhubung teu kompak maka otomatis eta lembur teu maju doang urang jelema mah ulah sirik kanu sugih kajen urang miskin kajen urang teu gablek kunaon sababna teu sakur-sakur nu sugih eta sugih kadang-kadang nu miskin sugih loba jalma sugih tapi korek sugih tapi korek kadang-kadang urunan rajaban urunan muludan hayang sarua jeung nu masakan 100.000 kumaha lagi hayang 100.000 bae nah nu sugih mah kuduna beda kunaon sababna manehna mah titipan ti Allah nage loba amanah ti Allah nage loba lamun diibaratkeun kana sato nu sugih mah ibarat kebo mah nyaho kana kebo orang dia gede taleutik gede tai kebo sagede tai naon sagede tai kebo nah kebo mah ngisingna sagede tai kebo ai kotok ngisingna sagede tai kotok bisa teu kotok ngising sagede tai kebo moal bisa lamun aya nu sugih urang dia urunan hayang sarua jeung nu masakat eta berarti kebo ngising sagede tai sagede kotok kebo cager teh kebo teu cager eta teu cager sabab kebo mah moal bisa ngisi kotok mah moal bisa sagede tai kebo moal teulihna ge
Geletik betul. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah simkuring dina penting ayeuna tiasa hadir di ujung Kabupaten Lebak. Ieu tungtungna Kabupaten Lebak ngaran kita mata lagi Cilograng munasabah jalan lagi Lalograng mah. Mobil simkuring tadi bebek ngajongklok di sawah tadi. Teu bisa nanjak mah. Mebe goreng nasi. Tapi itulah orang sadayana penting tiasa silaturahmi penting ayeuna mudah-mudahan dikumpulkan dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Jelema eta ulah sampaikeun 3 kosong mah elehna. Hiji jelema eta ulah kosong betul. Nu kadua ulah kosong kantong, nu katilu ulah kosong iman. Kosong betul ulah gagabah bisa nyebabkan orang laleles toboga tanah gak bahkan bisa jadi asuk angin. Mantap ka orang Cidangdeun lamun isuk neuk digawe ulah budak-budak harapan utamakeun sarapan heula ulah budak-budak harapan helang belum tentu sarapan geus jelas. Jadi sarapan lebih nikmat daripada harapan betul. Sih gitu sarapan dulu langsung panggil duduk bemod dah syariat ke sarapan. Nu kadua ulah kosong kantong. Eta kosong kantong naon disebabkeunana bisa kurang wibawa. Jelema kurang duit mah kurang wibawa teu cara jelema nu boga duit. Mantap nu sugih mah diibaratkan lagi curug kunaon sababna curugna lempeng didenge ku batu ulah ta curugna pejusna be nu sugih mah diangkat pejusna puakna jajal jelema sugih diuk barang dirinya geus kitu muak cik nu gigireun naon bapak pejusna mohon sehat pak keluarin pak jangan ditahan-tahan sehat. Tapi jajal rumah sakit mejus dianya dari kujurik dia pak dengekeun dia kunaon eta pamajikan bapak loba carewet ka bapak kunaon eta pamajikan bapak loba ngalunjak ka bapak loba ngahina ka bapak sabab bapana kurang kadang eta sabab urangna kurang duit lamun cukup duit mah moal eta buhaya nu galak buhaya kurang parah oi buhaya nu galak eta kurang parah jajal buhaya diternak cukup parabna moal galak pak sabab cukup parah pamajikan kakak galak kakak ku sabab eta kurang parah mantap penting eta boga duit ulah cari cing bae betul. Nu terakhir ulah sampaikan kosong iman ku sabab kosong iman mah lebih bahaya baheula zaman Kangjeng Nabi tas Isra Mi'raj Kangjeng Nabi nyaritakeun ka kaumna eta loba nu kembali deui kana ajaran kakafiran loba nu murtad ku gara-gara lemah iman. Oh zaman kuari mah hadirin ieu gogodan akhir zaman geus macam-macam lamun generasi muda orang kurang iman cilaka aliran satunggal juru kuari mah mantap anak orang lade ulah atoh papa bisa meulikeun HP mahal eta HP tina ngaran lagi geus kaciri eta masjid kurang jamaah kunaon sabab loba katungkul ku juri gepeng nan juri gepeng eta dina kantong orang ngutrak dina eta bae mimiti aya HP baheula Android ngaranna Mito hadirin eta Mito horeng singkatan mimiti tolol mimiti tolol mangi sagala dipotong baheula mah eta dipoto jelema neuk nyeun ijazah nyeun KTP baris dipoto kuari mah pedak
teu bisa ngijep-ngijep acan dibeli ku ibu-ibu tukang sayuran memeh dipasahkeun dipoto heul betul dijieun SW story foto cetrek di ngaranna pedak deui pedak dipoto teu ngicep-ngicep acan keur masak ngagoreng pedak lain neulekeun pasaka mukaan status WA batur bae akhirna eta pedak tutung eta pedak tutung sugan sedih eta nyi eta kala dipoto deui bae dijadikan SWD bae di ngaranan inilah pedak negro tutung ku dia mito mimiti tolong mito aya keneh ganti merek dagang yang baru apa Oppo otak polongo Oppo aya keneh ganti ku naon ku pipo pikiran polongo pipo aya keneh ganti ku Lenovo lewat normal polongo deui bae laju nama Samsung ya orang sama-sama mantak nu adenya anak orang pasantrenkeun ilmu agamaan ulah atoh teh boga anak gajina gede minantu gajina gede bangga tapi jelemana telok sholat imamnya alewah bisa sompang tatangga alhamdulillah kami mah minantu nu ieu mah endah kumaha ai balik di kota mawa kueh kaleng uyuhan ku teurak kueh kaleng teu hayang mau diberi geus ompong menang osron bapana dibalikan rokok sok 77 saselok jeung MK anu saroko MK di aya gak ada eta Mahkamah Konstitusi lanjut cek tangan sok sholat itu telok lain minantu endah begitu mah polongo jelema telok sholat mah lain jelema endah neuk benar neuk henteu nu penting sholat apapun profesi anda silahkan neuk tukang dagang pengusaha tukang tani jawara tukang paling asal daek tukang maling ge sholat kah aku dasar maling tuh sholat aja bumi itu parah kayak ge cager ku sholat tapi sholat mah bener mah eureun ieu sholat patokanana malaikat Jibril mah nyorang ada nggak malaikat Jibril mah nyorang mangintan dan sarua bae kula dia mah eta malaikat Jibril damel ku Allah jang-jangna 124.000 jang-jang anak 124.000 jang-jang wujud asli malaikat Jibril sajang-jangna eta bisa nutupan bumi ieu bumi katutupan ku jang-jang Jibril hiji sampai Jibril bertanya ke Allah ya Allah aya teu makhluk Gusti anu didamel sagagah kula jika Allah eueuh deui ngeun dia bungah malaikat Jibril ku bungah-bungahna salat 2 rakaat sarakaatna 20 tahun mah aya dia nu salat rakaat 20 tahun saumur-umur kadang-kadang teu salat sarakaat 20 tahun kali 2 rakaat 40 tahun ngalem Allah ke karena salat ke malaikat Jibril ngan begitu beres malaikat Jibril salat Jibril aing ngalem karena salat dia 2 rakaat 40 tahun ngan suatu saat aing bakal mutus Nabi akhir zaman Muhammad karana anu mana umat tak engke bakal fisikna lalemet mak umat Nabi Muhammad mah awak kena laleuti kahayang Nabi nu gede hutang nu ngabadi umat Muhammad fisikna
detik bari jeung lamokot kudos salat dimulai takbir sampai ke kaanggeus dimulai takbir sampai ngagebot anggeus artina naon 2 rakaat bari jeung teu kusuk tapi cik Allah 2 rakaat bari jeung teu kusuk lumokot ku dosa lebih pake ka cinta ku aing daripada salat dia 2 rakaat 40 tahun cik Allah alhamdulillah 2 rakaat bari jeung teu kusuk tapi ngelehkeun salatna malaikat Jibril 40 tahun 2 rakaat cik malaikat Jibril teu kaharti Gusti naon sababna kula 20 tahun sarakaat 2 rakaat 40 tahun bari jeung kusuk salatna dibandingkan jeung umat Muhammad anu salat 2 rakaat bari jeung teu kusuk lebih kena hebat umat Muhammad karena alasanana cik Allah dia mah salat 2 rakaat lain parentah aing teu nitah teu naneh ka dia salat tapi umat Muhammad salat 2 rakaat parentah aing mantap leuwih hebat jadi orang eta salat ngelaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Ngan ieu urang moal daek salat, moal daek ibadah, moal daek ngaji, lamun hate urang nakot kotor. Mantap Nabi Muhammad pan dicaritakeun ku para kiai. Dina kitab Dardin lain sebagainya. Memeh Mikraj, memeh Isra Mikraj Kangjeng Nabi teh dioperasi heula betul. Dibedah heula dadana diberesihan hatena dipiceun kotor-kotor maknawina ieu teh gambaran pikeun urang hadirin kunaon sababna ketika hate urang poek ketika hate urang kotor kajen nu ada ngelewong di masjid megah lampuna huruf moal kadel moal kadeng tak beresihan hate kumaha ngabersihkeun hate minum baik clean lain jika jeung Nabi alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama wajib aranjeun kabeh diuk bareng jeung ulama ngaji sok ngaji urang dia sok malam naon oi ngaji sangheuk tah resep sangheuk kabeh ge kana ibadah mah sangheuk babari kene naikeun kebo kaluhur mobil losbak daripada naikeun jelema nu telok ngaji ka majelis taklim babari kene naikeun mobil kaluhur mobil emang kebo kaluhur mobil engkel daripada naikeun jelema berjamaah ka masjid naikeun kebo teu kudu dipangku ka kebona moal ka bawah ditarik kurang eleh tanaga bukakeun bae lawang mobilna tongkrongkeun ke bawah harapan mobil mun kebo jaluk sintre kanjutna ka ngajlot eta kebo kaluhur mobil tinggal lihat tapi jajal praktekeun ka urang dieu anu telok ngaji anu telok berjamaah salah kita teh telok ngaji turunkeun ku pamajikanna ka harapan majelis taklim singsatkeun sampingna sintre kanjutna ngajlot moal juga lama nyabok mah pasti ulang akibatnya dia hate pak hate padahal kalau mau bertanya kira-kira nu pake kahulang kurang-kurang ngaji naon urang mah asup ka majelis taklim teh tinggal diuk ngadengekeun teu kudu usi komok-komok ku nyawara cicing dengekeun kiai nu capek kiai ta masyarakat kiai nu magah mata kacamata kiai masa sampai kana irung ngamplen kulir-lieur nah urang mah tinggal ngadenge kedua penting ieu bae nu capek bapak-bapak tak kula bapak-bapak mau dicekel udud eta ploh tak di akhirat kayak barang di setel tah siaran tunda di akhirat panuar bari keur siaran engke aya tanu beungeut teh kada leku haso cik malaikat beungeut saha budak orang si eta ngajina bari ngaroko bae nu dicekel ku ulamana dia mik mah kebelan lain ngaampangan tapi ngaberatan kunaon sababna leungeun kula ngacangkeulah ieu gambaran pikeun urang tinggal ngaji urang mah ngadenge
sabab salat moal endah lamun teu jeung ilmuna betul. Jawara menang taufik hidayah ti Allah telong salat tadi lagi teu ngarti kana salat tapi menang taufik hidayah ti Allah hayang salat bebeja ka pamajikanana neng kami mah hayang salat tapi teu bisa cek pamajikan nu bener kakak beneran ulah ganti-ganti kak kaditu bae ka masjid berjamaah jeung kiai sakur kalakuan imam tuturkeun ku kakak ulah ganti-ganti nanya kitu heuh tampil ke masjid manehna cicing lagi burian imam make peci menang injem terus make peci nyolobok pas ruku pecina katenggor ku birit imam ragat direret ku imam waduh si mah jawara teu beunang salah setik main kadek bae daripada yang paeh di pangimamna mending kabur cik imam imam ngompod kabur karena jendela ngajlot neuleuh si imam ngajlot karena jendela makmum jawara ngajlot ilu jeung imam jadi pamajikanage cenah dituturkeun kalakuan imam neuleuh imam dicecer maret ojek eta imam cik imam ka ojek cek eureun ka mana bah sabeakna bensin ku dia kunaon sababna ku sieun-sieuna neuleuh imam buat ojek jawara ge beureunkeun ojek cek orang kemana bah tuturkan cecer ku dia imam lajuna doangna film pauda budak lajuna ojek nu mawa kiai beak bensin pas hareupeun warung imam lumpat ke jero jawara ge lumpat ke jero cik imam ka ampun abi mah ampun tadi nengor pipeci ka tengah hajat tengah hajamun nyawa kabir maka hati-hati abi ge ulah dikadek abi wayahna cik jawara sandok adek dia imam aing mah budak-budak dia geneuk nanya ke dia urang salat geus tak teucan kunaon sababna ku teu ngarti ku teu ngarti mantak ieu hasil Isra Miraj adalah salat lima waktu ngeun jelema moal daekeun salat lamun hatena kotor moal enak salatna lamun tanpa ilmu agama maka urang kudu daek ngaji geus syukur lamun di Lampung urang aya ulama di kampung urang aya santri di kampung urang aya kiai kunaon sababna Nabi Muhammad ge Isra Mi'raj teu lempang sorangan tapi dikawal ku malaikat Jibril dikawal ku malaikat Israil dikawal urang ge butuh kawalan kiai hadirin teu bisa hirup sosoranganan butuh kiai butuh guru ngaji geus lamun di urang aya kiai alhamdulillahirabbil alamin aya kiai di dieu aya sok magahan ngaji sok bo mun dipagahan ngaji ku kiai sok mere perelek sabaraha 2.000 betul oh di Malimping ge sarua bae boga duit 50.000 ditukerkeun mah di warung tukeran cenah 2.000-an jang naon jang mere kiai nu ngajina 20-an kali 22 kali 2 40.000 nu 20.000 pake uang kas pengajian nu 20.000 kan ka kiai bari mikeun kiai sing ikhlas bae kiai nya si kiai mohon bari laleus 20.000 ulah sok magahan ikhlas ka kiai dengekeun nya kadang eta ulah sok magahan ikhlas ka kiai mah kabeh ikhlas betul moal lempang kabeh rombeng maranehna lamun teu siap ikhlas ngan kiai bae nu ikhlas mah kumaha mah ulah iluan ikhlas pan anak kiai masuk loba mah anak kiai mah loba beda jeung anak masyarakat kunaon sababna eta ieu cenah kiai mah beukian lunjak bae bagian rumah kalau kota kaur kiai bulan mulud bukan muludan bulan rajab kan rajaban mancing masyarakat magahan ngaji magahan ibu-ibu bapak-bapak anak kurang dipagahan wah bagian salah kita teh aya bae celak deui anu paling jengkel kurang mah eta kiai eta ka kiai lain anu bagian yakin cenah kiai mah telok make calana
neuk naon mamawa calana janu make calana gitu masuk dibuka mamawa calana dengekan urang dia eta kiai loba anakna hiji kiai mah nyahoan tujuan rumah tangga nyahoan litak siril umam pikeun ngalobatkeun umar kangjeng Nabi dilobakeun ku kiai da masyarakat mah ngaririt bae di KB laju reuneuh bae ongkoh ngobrol jeung tatanggana melengak yang macana di KB ongkoh reuneuh bae melengak atuh eta mah syariat hakikatna Allah subhanahu cik Allah jadi cik Allah terjadi reuneuh bae cengkel pel kami dialungkeun ka pipir akhirnya dicongcong ku kotok bibitna otokna seumur-umur teu ngendog-ngendog nu kadua kiai mah lain telok make calana tapi telok make sempak non hubunganana cik dokter Boyke ahli seksologi lamun seorang lelaki suka pakai sempak ieu barangna akan terbekep bisa pakai sempak eta barangna bakal kabekep kulantaran kabekep jadi ngap-ngapan karena ngap-ngapan cairannya encer kecil kemungkinan menjadi anak tapi lamun lelaki telok pakai sempak doang kiai barangna akan bergerak bebas ke depan ke belakang ke kiri dan ke kanan gundal gandul ngesang sehat mantap cairannya kental besar kemungkinan menjadi anak iya macik ilmu sare lainnya ada ketemu ilmu syariat mantap orang untung kiai kudu ngomong eta zaman kuari nu bisa marhaba ngan kiai doang jeung santri masyarakat maca calangapan teu puguh aya di marhaba aya nyawara ngan asal mirip doa beda aciri calangap nu bisa jeung nu teu bisa nu bisa mah calangap ku maneh bangkem kiai bangkem ku maneh calangap eueuh teudekeun akur ka cek kiai was pilisi cek eta moyah di kepung hansip soal mirip pak kayak yauma hasrin cek eta mah caumang arsim munasabah di kepek hansip dia balik jauh si arsim ya kiai alhamdulillah kanjeng Nabi kamar dikawal ku malaikat Jibril nyampe ke Allah teh urang moal sampekeun nyampe ka Allah salat urang moal diterima ku Allah moal bener lamun tanpa dampingan ulama bab eta salat aliko qabla liko bertemu dengan Allah sebelum bertemu sebenarnya di alam akhirat sapoe urang papanggi jeung Allah 5 kali digeruan ku Allah 5 kali ulah sombong ge Allah ngageruan kumane jojong bae parah kan urang ngageruan babaturan teu dicilek apa meh Allah anu maha kawasa mereka nikmatan ka urang sadaya teu dicilek ku urang ulah gagah ieu teh panggilan Allah sapoe-sapoe ting 5 kali papanggih urang jeung Allah subhanahu wa ta'ala sapoe-sapoe ting 5 kali ngan moal bener salat nah lamun tanpa dampingan ulama maka kembali dibersihkan hati urang kudu daraek ngaji sabab mak lamun hati kotor syirik aya di urang benar kegedean aya di urang eta kegedean enak teh mak teh enak ulah sok kegedean di rupa nu sugih teu beunang kegedean pajabat teu beunang kegedean kiai teu beunang kegedean urang sababna nu sugih butuh nu masakat kiai butuh jalma bodoh pajabat butuh rakyat betul nu sugih moal tuluy sugih nak lamun Allah nu masakat sawahna moal nu ngagarap mobilna anu nyupiran lamun Allah anu masak tak nasi mau lahan sarua kak ya mah kabeh hayang sugih paeh urang kabeh sugih mah kabeh hayang boga duit misalnya ya bah kabeh hayang boga duit kabeh hayang loba duit paeh lah kunaon sababna moal padagang kejo nya boga duit kabehan oge nasi mah kudu
kudu beda. Iya kiai aya jalma bodoh kiai teu beunang kegedean kunaon sababna eta kiai moal bisa nanaon daun jalma bodoh mantap ulah sok ngagamparkeun urang hirup mah doang ramo hadirin. Air ramu eta pan singkatan rame model. Ramu orang sabeunana aya 5, ngeun 5 pan teu sarua kabeh. Aya teh nu ramona sarua jempol kabeh. Curug kabeh moal aya. Aya nu pendek gendut, aya nu jabung tekeng jeung sajabena. Ieu ramu. Ieu jempol gambaran ulama. Sagala sesuatu lamun geus cap jempol eta hebat. Cik pamajikanana kah asaan sayur abi ngeunah tah henteu. Biasaan ku salakina teu kudu ngomong kieu be. Sip berarti mantep. Eta kiai jempol hadirin. Lamun di masyarakat aya kiaian insyaallah urang salamat. Eta baheula Mekah tanah Garsam. Mun jalan berbudi urang leuweung kolot ngan berhubung aya Kangjeng Nabi sampikeun ka kuari terkenal. Sanu tah hayang ka Mekah. Mah hayang ka Mekah mah. Hayang mau ngahaji. Geus daftar teh can. Ngerti kula leutik hate sabab aya nasib aya nisab. Kacaritakeun aya ini miskin hadirin. Hayang ka Mekah ngecelak bae. Neuk di mana mau syariat. Barang keur ngalamun di sisi jalan. Katabrak mobil kumaha. Barang katabrak mobil teh teu bae mah horeng eta nu nabrakna jalma sugih. Dibawa ke rumah sakit diobatan. Tanggung jawab sebagai tanda mentah hampura ketika anu sugih nini kukula neuk di mau ngahajikeun taun ieu kumaha. Siap alhamdulillah eta nasib mah. Mantap mage lamun duit teu boga daftar teu can aya mau ngahaji lobakeun bae nongkrong di jalan raya gitu. Tukang katabrak mobil gama. Iya kiai jempol Pak, jempol. Anu tukang nyeterekeun gas jempol, korek gas sok nyeterekeun ku curug ku cingir tak ku jempol. Ku jempol, cetrek hurung mata kiai mah tukang ngahurungan masyarakat. Macakeun kitab, macakeun ilmu agama, magahan jalma bodoh caang jalma bodoh ku kiai cetrek hurung ku nana teh sigas ku jempol. Ngan panggil jempol itu benang gede kunang sababna moal bisa nyeterek gas kumanena lamun nu opatan teu negeran kana korek gas benar nu matak main bisa nyeterek gas sebab gas ditegeran ku nu opatan strek jajal nu opatan kuno ya si jempol nu nyeterek gas kumaha nyeterek jauh nu nyekelan ieu nu nan ulama curug anu nusugi matak nusugi mah kudu deket jeung kiai deket jeung santri maksudna naon supaya agama maju sabab segala sesuatu butuh materi Kangjeng Nabi ge baheula didukung ku Abu Bakar Siddiq Utsman bin Affan dan lain sebagainya orang-orang kaya anu ngabantu Kangjeng Nabi dina bidang agama tak kiai deket aja nusugi bisi nu kiai kadaleuna mamagaan ngaji langut teh balikeun rokok kudu sugi palenanya ngeyeng nek rubuh atuh enakeun tapi akhirat teh di akhirat engke eta jalma nu sugih anu bangeur sok ngadukung kana agama bakal asup surga nyeulaan ulama nu ngamalkeun ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kunaon sabab eta kiai cik Allah anjeun nu pertama asup surga sabab anjeun warasatul anbiya ngamalkeun ilmu karena Allah semata. Cik kiai kula teu sanggup asup surga pangeulaan sabab kula sukses boga pasantren magahan masyarakat akibat didukung ku nu sugih majelis menang nyeun ku nu sugih balai menang sugih kula dirokokan ku nu sugih mangga nu sugih heula ti payun alhamdulillah mantap nu sugihna ulah korek komo dina bidang agama taya nu di tengah naon ieu ngaranna jajangkung jajangkung teh ka dieu dua kali itu dua belah di dua ieu teh pamarentah mah kudu adil teu beunang berat sabelah kabeh ge rakyat aing ieu pamarentah nu di dieu jari manis pamuda pamudi mantak manis pamuda pamudi mana ciri manis adalah kana tumu parasmanan sok nini teh parawan moal parasman ditungguan ku nini mah kunaon sababna lamun parasman ditungguan ku parawan maka kejona bakal irit sabab anu gembul ke barang dahar didakeun ku parawan mah pan isieun teh cermian jajal parasman tungguan ku nini ku sapuluhan geledis eta beh
Ngan aya tugas ini ke aki-aki aya tugas di mana di buri. Ini mah di buri, dina lauk, dina keco, di luhur para. Iya kegiatan model kieu lamun anu jalan di tiap kampung generasi muda jadi dukungan kolot tidak kolot masukan ti kolot maka insya Allah bakal maju pan kang jane boga Ali bin Abi Thalib pamudana mantak pamuda urang dia ulah jadi pamuda Yuni Kanjut eta Kanjut cetak pamudul ngedulang di anggota badan jika dalakeun lamun urang keur ngising burak kesek lumpat ka pipir padahal nu hayang ngising jubur tapi suku lumpat geus datang ka pipir teh kan uruyuk teh nya ieu sileung teu kudu ditaretahkeun muka calana birit turun sorangan mata culak-cilek bisa anu ngintip aya nu hiji bicing bae naon Kanjut di jero ngephet bes eta teu sibuk-sibuk geus lamun aya pamuda urang dia batur mah sibuk masang aoning batur mah sibuk masang panggung kumaha mah kadepang bae di jero kamar eta pamuda Yuni kan hei pamuda manis nu hajat pan sok make teh apa di jalan pikeun penunjukan wanangan ngaranna janur eta nu dijieun janur daun kalapang olah tah baralak teh daun kalapang ora daun kalapang jajal hadirin urang dieu nyieun janur hayang beda tuluy sejen nyieun janur ku baralak nu konangan teu tulus ka kunaon sabab ada hajat teh geus anggeus tu janur geus garing generasi muda nah nu ieu na ieu cingir leutik tapi pedas ulah disepelekeun jempol ge eleh ku cingir mah siga sulit ka ngerti leutik saha ieu teh kaum awewe kaum ibu ieu bikang dak dengekeun dari koma santri lamun dari acan bisanana ulah gara ngadeukeutan bikang modar darah dia beneran samun kotilun eta mah racun yang membunuh Pak iya kaum ibu generasi awewe iya leutik tapi pedas sakumaha gagahna seorang kepala desa di kantor desa tetap di imahna beri degungkeun huluna ku ewena ka kiai sakumaha gagahna di panggung doang mau di imahna mah doang meong sabab nu ieu mah pedas beda ieu siga jajal kakak pasea jeung awewe jeung pamajikan eueuh sejarahna lalaki menang debat jeung awewe eleh bae ka kaparek eta omongan ka mamana beunang bae melengek ulah melancar kiriman wahyu ti juri bener atuh gua lagi ngalaman ya kak kajian gua tukang ceramah geus pasea jeung bikang marepeh kak mata roki gerung ahli debat teu boga pamajikan dah kakuari ge kunaon sababna lamun boga pamajikan pasea jeung pamajikan dari debat ragam martabatna tak teu boga pamajikan mantak ulah neuk merenya ka orang dieu nya aya ngaran rumah tangga mah geus selesai masalah ngeun lamun pamajikan keur ngawek-wek ulah dilawanan hiji moal meunang kadua ulah cicing bae kunaon pamajikan urang sampekeun ngawek-wek kakana jadi mustami setia cicing bae di dieu coba jajal tinggalkan sidik tinggalkan pamajikan keur ngawek beli rokok bae 2 bungkus maka mabur kapipir tak mana bae kayak kecapean mana ngeunekeun marek sorangan bisi teu percaya kula ceramah kakak balik kabehan atuh orang kula ge kak anu ngadengekeun ieu pamajikan urang ge kitu atuh dilawanan mah kadek-kadek moal meunang ka moal meunang geus tinggalkeun moal meunang ya iya nu 5 ya lamun kompak maka insya Allah bakal boga bebenangan anu loba dahar urang ari nyawol masalimana mah beunang loba eta ke joka jajal ngenduaan bae curug jeung jempol nyewel mantak dak dari lamun geus rumah tangga pang kudu boga pasangan kunaon sababna minimal pan eta berjamaah kudu 2 hiji imam 2 semuanya berjamaah sorangan bae aing geus berjamaah jeung sorangan bae angger berjamaah mah minimal 2 hiji imam 2 makmum kunaon sababna eta hirup lamun sosoranganan bae geus kitu boga kahayang paling utak-utakan teu pareueuh bae
Ya, ngan lamun boleh memilih hadirin punten tanpa bermaksud menyepelekan orang yang lain, profesi yang lain, mending kena Allah manusia daripada Allah jempol. Sabab ieu mah pita. Ieu ulama, ieu ulama. Mending ke orang manusia dalakan urang buktikan dalakan kana panggungnya, dalakan bisa terpercaya mun cenah Allah jempol bahaya. Jempol mah jeung mamana ge bisa kerja sama, bisa boga hasil. Kiai mah deket jeung nu sugih angkat aqua kaangkat ka. Kaangkat tuh. Kuduan doang padahal. Cik kiai jeung dia bae lurah jeung pamarentah angkat yeuh kuduan kaangkat. Cik jempol jeung dia bae jari manis jeung pamuda yang kerja sama nah kaangkat. Kiai jeung kaum ibu kerja sama kaangkat jeung cingir. Tapi jajal jempol Allah. Jempol Allah. Aqua angkat ku curug jeung jajangkung. Jajal kumaka sampai kiamat moal kaangkat ka. Molot bae dalakeun. Molot bae eueuh cing eueuh jempol. Jempol mah beneran ripuh ya urang mantak lamun urang aya ulama alhamdulillahirabbil alamin. Sabab naon kiai mah pan melayani masyarakat talain dina bidang agama bae hadirin. Termasuk dina bidang-bidang anu sejen, termasuk pamajikan urang ngajuru hese sok di lemur ulama datang ka nu kiai Pak. Eta si kijoy pamajikanna ngajuru. Dukun geus beak kajampe-jampe ngisi. Bidan 5, horok dari keluar bae. Pamajikan geus leuleus teu bisa ngaheujeun. Datang anu kiai bari jam 3 peuting oge gedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna dia kejoy wajib kuari tulungan kunaon? Pamajikan abdi ngajuru nan urusan jeung aing cik kiai. Jamureun pamajikan dia dirinahan ku dia mah teh lu nyolok. Atuh si bah ngan ieu dukun kuari geus teu bisa kukumaha. Bidan 5 leuleus pamajikan abdi wayah panggieunkeun cai cik kiai aing teu bisa nyieun cai ti baheula ge tadi manginum bae. Maksudna naon eta teh Kak dijampean teh kana cai ieu kana botol teh kana botol. Cok. Oh salusuh. Salusuh di daya. Pang lancar ngajur cik kiai mah boga salusuh kebo doang jor teuing cenah pedas eta totokerna teh. Paneta kiai mah lajuna mah kumahakeun urang masyarakat diangkat pan ieu cai dina gelas dijampean si oke kalau jalan ke tas belang dengekeun jampe ieu dah salusuh bisa ijajahan ya ngan lamun gratis biasana tolok diijabah si oke lo jalan ke jalan gede tas belang ulah sok jalan kanu sempit jalan makan ulah lega ameh lancar tas belang ya joy inumkeun ku dia kasahabahna endel eta dia pan pamajikannya nureunna naik bala diinum ku dia mah pae jalan modal bae dia tapi nu beuteung dia mah worokan age tai ngan awas ieu mah syariat hakikat mah Allah subhanahu kunaon kakak ngadoakeun nu kasurupan teu cager-cager padahal ayat kursi padahal Al-Qur'an tapi anu dijampe ku urang anu keun ku urang lain cager kalah ngalelecek cik jurig teh engge bisa sabab urang na fokusna ka ayat kursi lain kanu boga ayat kursi urang mah percaya kakuatan eta mah syariat hakikatna mah Allah mancen maka Allah subhanahu wa ta'ala ieu syariat jonya ieu mangke diijabah jeung teu naon kumaha Allah urang nyareat inumkeun ka pamajikan dia dibawa ku kejoy ka imahna inumkeun ka pamajikan dijabah kol borokosan ku ato-atona si kejoy lumpat ti kana kiai nek mulangkeun ubar pamali ngan dibikeunna lain kana kantong kiai kana gulungan samping kiai ka dieu pan deukeut kana tarangna dia anaknya nekor hai kiai mah tolong ka ditu ngan ewena panu sok nu nanyakeun ewena pamajikanana dibere naon cenah kakak kursi kejoy ada aja si kiai teh teu doang kiai bae kok lagi ceramah ka mamana ikhlas kula mah ngan ewe kula sok nanyakeun di mamana geus lamun ti dia teu beunang naon kula meminingkeun gulut jeung urang dia jadi bergulut jeung pamajikan cek kiai teh ada aja dibukakan di gulungan sampingna guprak kana keramik koreng matra mantap terasa dakat ya masuk naga gampang bae pan urang
cara mengoperasi keser sabaraha atau sabaraha juta biaya ku kiai mah ngukur rokok matra doangan kiai mah alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau boleh memilih mending keneh eueuh jempol daripada eueuh ramu anu sejen. Hadirin rahimakumullah wa adakumullah. Tayana dibawa ku Kangjeng Nabi adalah salat lima waktu. Hadirin, iya salat 5 waktu geus meunang ngadego Kangjeng Nabi. Lamun tadi tawar eta Kangjeng Nabi atas perintah Nabi Musa diberenang ku Allah Muhammad tita salat dina kula jeung umat kula 50 waktu. Kula nanya ka orang dia, lamun 50 waktu moal kaburu modal-modal acan urang ka. Salatna 50 waktu moal kaburuna naon? Karake salam ada deui, karake salam ada deui kilang kitu bege 5 waktu loba mutruk. Salat asar jam 3, salat zuhur jam 3, barang ikum salam teh ada deui cik urang geus asar deui we atuh yakin banget dia salat lagi jam 3. Mun sabah asar deui. Ieu lamun 50 waktu ditawar ku Nabi Muhammad, eta Nabi Muhammad nawar lain yang kumanehna. Sabab kuana sabaraha niat siap ngaratekeun perintah Allah bahkan bitis sampikeun ka bareuh sabab loba nangtung ibadah salat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipikirkan teh umat cik Nabi Musa moal kuateun mat turunkeun tadi ka ditu 5 tina 50 sampai 5 sabaraha kali nawar Kangjeng Nabi. Demi siapa? Demi urang dieu. Ja urang mah sararebul, urang mah bararoyoto, urang mah ngararet coba lamun 50 waktu ngan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kajeun ukur 5 waktu hiji banding 10 tetap ganjaran nama 50 waktu. Alhamdulillah padahal ngan 5 waktu ganjaran nama 50 waktu. Ya urang cik dudungan biasa gawe jam 7 eureun jam 4 ngan cik dudungan kuari mah dia gaweuna ti jam dohor bae sampai jam 4 ngan gaji sapoeun bae ku aing moal dikurangan atau tante urang iya atuh ieu tadi 50 jadi 5 waktu ngajar 50 waktu bae. Alhamdulillah geus sakumaha teu kaurna urang hadirin ulah sampaikeun ninggalkeun salat 5 waktu bisi kasebut jalma munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jalma munafik mah salat ngan kusal bete geraprak. Doang urang ngadenge adan, kanu adan kalah pangomongkeun. Oh pagawean ieu teh mah adan deui adan di kumaha. Jangan 5 kali sapoe-sapoe. Ayo lenggera salat pada urang mah kagok bae kagok. Salat mah salat akhirna waktu akhir. Tah ieu kasebutkeun cik dawuhan Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nangtung ngalaksaneun salat ngeun bari jenget dul kusal sedengkeun hadirin ulah gerang uji kana naon anu pertama dihisab ku Allah di alam akhirat adalah salat 5 waktu. Moal geura nanyakeun naon nu pertama ditanya ku Allah salat 5 waktu. Kumaha sangkan sadar urang rek salat hadirin hirup mah kudu loba rumasa. Ya urang teh hamba Allah damelan sagawe kanikmatan ti Allah kudu rumasa hirup mah. Lamun rumasa insyaallah tetep di rumah dina rumah tangga bawa bapak saya alam urang loba rumasa. Pak eta urang ngomong ka pamajikan urang loba rumasa pamajikan marah sakitu bae mangutruk sakitu bae macareu teh wajar kunaon sabab pamajikan urang capek sagala dicabak geus urang repeh bae pamajikan ngutruk oge nya kitu keneh pamajikan urang lamun salaki urang hayang nyandung atuh kudu mamarahan rumah sabae mana kitu urang kurang servis kurang pelayanan ya urang kadang-kadang aya ngalanan salaki lamun korbo gadong duit teu boga duit nanti penting salaki tual-tual jadi kepeskeun cicing dong kablek duit bae kumaha oh cik salakina di alabatan angkot gitu angkot ge naik heula cenah geus turun karak mayar tak mah salaki mah gitu murid jur teuing sina naik bae heula ge geus turun penta bayaranana teu boga kasbon ieu mah ai salaki nak nyandung ulah ngalayanan teu pati dae ieu rumah sabae lamun salaki nak nyandung berarti urang kurang pelayanan
dalam orang rumah saya hirup di alam dunia usik maliku Allah dirizkian ku Allah, maka orang mual sampaikan hulak ngalaksanakan sholat hadirin. Mantap ulah sampaikan hirup di alam dunia telok sholat 5 waktu acan kaduhung di alam akhirat. Sebabnya nu pertama dihisab ku Allah adalah sholat. Mantap ka urang dia hasil tina Isra Mi'raj tangarkeun manci subuh kenya. Ulah ganti-ganti dengarkeun susing teh acara mah. Lamun manci subuh eta masjid eta mushola rada loba jasa pinuhna eta sukses acara mah. Nu berjamaah tapi eta mah mushola kalah gagal kan. Ieu mah cek panitia alhamdulillah sukses dak acara salat subuh kaberangan teu sukses teh naon. Nu sukses mah ningkat karena pengamalan. Mantap orang pentak taufik jeung hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab kajian daek ilmu belum tentu daek ngamal. Nah, loba nu ilmu mah nu ngamal jarang. Pentak ka Allah nyareat urang. Mantap ulah eta diajak ngaji ku tatangga. Ayo teh ngaji yuk, kami macan menang topik hidayah. Laju neuk menang di mana? Di sales. Di kurir. Doang online teh kan. Assalamualaikum, paket naon topik hidayah di mana? Di Allah malaya. Gila nusok daek ngaji bage parolongo bae nya. Nusok daek ngaji teh daek ngamalkeun ilmu eta grup ibu-ibu doang kieu ngajina daekan. Tingkat RT seak, tingkat desa seak, tingkat kecamatan seak, ningaro kayak balik ka imah seak deui ka salaki. Mana eta nu kitu ngamalkeun kana ilmuna. Hei, balik di pengajian juruk dibentik-bentik kana irung salaki ya ka dieu kumaha? Naon cik salaki dia? Memeh ngaji ngancam aing tadi dia. Atau memeh ngaji, dengekeun ka dieu kumaha? Kami tas nyeusehan tah. Mun kami moekeun pakaian opat lunak kaberangan. Tah, meunang nyeusehan kami poekeun nyang teh. Awas balik teh ngaji teu dipoekeun. Gerak bae ku kami. Memang ngaji ngancam salaki. Balik ngaji meni bentik-bentik ka dieu kumaha mun ada tah eta naon eta? Atuh tai kotok cik salaki. Atuh lain tai RT. Kunaon teh dipicot. Tas ngaji pada eta kilang ngaji tapi can daek ngamal. Mantak sok aya nu ngomong kieu lah bari daek ngaji bae ge. Pagawean mah teu bener keneh kami telok ngaji oke bener cik saha bener cik juri nusok ngaji bae kita bener komoting banget dia nu telok ngaji nusok ngaji nusok salat sedekah belum tentu ka surga atuh belum tentu ka surga ngan dia nu telok ngaji telat dia tentuna ka mana dia nu telok nusok ngaji kita tentu ka surga benar sabab teu bisa diambil dari ku amal ibadah. Ngan lamun nusok ngaji kan puguh ka surga dia nu telok ngaji puguhna ka mana aing mah melengak. Otak dina tuh minimal urang mah geus nyalon nya. Benar? Aya nyalon eta aya harapan menang, aya harapan teu menangan pan geus nyalon. Coba lamun teu nyalon. Doakeun cik hiji bapak-bapak ka kiai supaya abdi menang jadi lurah. Laju nyalon gitu atau henteu polong. Nyawa tahun habis supaya menang loba jasa ya kiai nyawa. Sabaraha kotak nyawa teh secelebek-celebek acan geblek. Ieu urang geus nyare akeun hidayah mah belum tentu menang. Ngan jalan terus insyaallah kayaknya datang hidayah ti Allah pikeun ngamalkeun nah ieu urang darek ngaji ge kalakuan mah terus bae ngabohong terus bae gegedean terus bae kore terus bae kilang sok ngaji hidayah kosok di Allah can diperoleh ku urang sadaya sabab karak daek ngaji mah Pak eta disebut hidayah amah hidayah umum jelema nu ngaji mah ngabade hidayah eta pan macam-macam hidayah eta manuk ge boga hidayah jika manuk saukna sayang piit beda jeung sayang pedet kak sedang ku ulah nanya iraha manuk belajar ngebasna arsitek pembangunan daya eta geus insting ti Allah orok buka hidayah mun hayang nyusu be ceurik orok ceurik kumaha mun bapak si orok nu hayang nyusu
mun orok eta insting ya ceurik hayang nyusu mun salah kita teh hayang nyusu acting eta di penting pamajikan anyar kene ngajuru buru-buru ngor basbis teh kunaon kitu Kak basbis teh loba rangit atuh kadeket orok burung ka dia halalang atuh kagigir kami burung naon longar keneh dah dinu areng ngaheroa yo urang hadirin kadang-kadang kita lapekna can arek ngamalkeun mentak urang ulah bosan-bosan ngaji insyaallah hari aya mah urang pakeun maka tinggal make jadi beda jeung teu boga pakeun dong urang boga baju tinggal nerapkeun ngeun kilang kitu ge ulah sampikeun ilmu teh teu diamalkeun contohna urang dina salat urang belajar ti kiai di madrasah di majelis taklim maka terapkeun kelakuan sapopoe ulah sampikeun urang salat teh jeung ilmu nah eta salat lamun teu jeung ilmu moal jadi salat ieu sasolatan doa budak leutik masak papasakan contohna ya bisa dipercaya kuduna tahiyat awal berhubung urang poho kalah jurung gunung ka luhur tidaknya urang bingung ieu aing turun deui ka handap tah atawa teruskeun ku akibat teu ngarti tahiyat awal kudu nama tahiyat awal hudang poho waduh ingat kudu nama aing turun deui ieu ngeun turun tak ulah engkena lain salat kan barang hudang teh ti handap jurung gunung ka luhur turun tak ka handap turun tak eta mah lain salat diangkok-angkokan akibat naon teh jeung ilmu nah mentak urang hasil tina Isra Mi'raj bukan cuma sebatas daek salatna tapi daek neangan ilmu nah urang ge bisa mi'raj berhadapan jeung Allah cika jeung Nabi as-salatu mi'rajul mukminin salat eta mi'rajna jalma mukmin sapoe-sapoe teh 5 kali mi'raj ka Allah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pilaku sapoe-sapoe teh 5 kali papangi eta Allah teu wauheun ka urang itu eta mah teh pangih-pangih atuh meuti ku wau tak usahakeun sakumaha sibukna urang ulah sampaikeun kalakuan urang anu wajib nu pokok ibadah mahdhah salat 5 waktu ditinggalkeun urang sadayana mulai peringatan Isra Mi'raj penting ayeuna mudah-mudahan urang dieu sadayana dijadikeun hamba Allah anu taat ka Allah sing daek ngaraksanakeun salat 5 waktu sanajan sakumaha sibukna generasi muda urang sing daek jadi generasi anu islami daek ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala cik sairan anil mar'ila tasal wasal an qarinihi fa inal qarina bil mukoroni tadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wala tusahibil arada patarda ma'arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat deketan ulama deketan jalma anu dimuliakeun ku Allah anu ngamalkeun ilmu karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah orang kabawa mulia hotspot urang ka ulama bakal jalan urang bakal kabawa mulia ku ulama download ilmu ti ulama pikeun nyukseskeun ibadah urang sadaya mungkin itulah kondisi menungi ayeuna mudah-mudahan barokah jeung manfaat keur larasna topik hidayah ti Allah keur salahna keur gorengna semata-mata kemudahan pribadi kun masafa wa da maqadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.